we sepi. Nu nga-WA, nu naon. Nah, kemudian lockdown. Kemana-mana kudu ditembak hulu. Pusing, bete lah. Mana barudak yeuh. Mun ulin tuh bari di masker ge. Negara pempat tuh ieu. Tupan beungeut teh. Naon Mang euy? Hah? Kenaon mun teh? Biasa we, ieu aing ke tanur. Cicing Oh, urang mending ngomong sorangan. naon? Gue barudak ngomong gitu ulin gitu ka dieu pada bae we da keur corona. Si lain nih buat nanya itu pan bisa tegasnya kok keur dieu ku kayak jeung kudu nanyakeun. Jadi we dijawab keur tanur tuh. Heeh, aing atuh. Gabut urang teh Heeh. Naon cikan atuh cikan sok atuh lah. Urang teh tuh. gabut, jadi jangan nyaho gabut henteu. Henteu naon udah. Jata aing teh nyaho. Nurutan batur ari ABG mah sok gabut cenah gabut. Ngadongeng malah nya. Saya sok atuh. Bebas ngadongeng. Tapi sih lucu baik. Hah? Baik lucu. Aslinya bisa lagi bae penting mengenai diri. Ya dak ya. Cika. Iya, rek ngadongeng ieu. Sok Dongeng namanya. Dongeng dina jero beus nyaho. henteu moal Tadi mah dongeng asli. kan. Tiga orang naik bus. Asli itu lama kasar gitu. Ya asli. Ayo naik kan jero bus. So tiga orang teh reka mana tuh? Lain bus atuh euy kok terima naon nu leutik bus leutik. Elap. Lain elok nu bareng ngelok ka jero. Bemo. Leutik guling teh. Bemo meureun. Bemo eta mah. Air. Kok terima ini. Aya lagu dengan lagu Leto. Semua kau terima. Kau terima. Oh. Lain bus atuh ah. Oh iya, dongengna. Asup urang kana jero bus. Diuk di tengah. Cicing sari adi gigireun teteh itu. Teteh mau orok siga nama 8 bulan ting 6 bulan orok teh. Berarti kene. Ya ais we kieu. Ngeng dicuri orok teh. Aduh. Atir euy. Atir. Ai urang teh ngomong masih teh. Nenan cu urang teh. Memang karunya hoyong nenen ngeureunnan. Kalau budak teh ngada. Ai meureun si teteh eta teh heuh mah nya rek burus banget teh. Baluarkeun senjata pamungkas. Ngaluarkeun eta kan hareup Masa gaul mah jeung enggak. naon. Kedang Thailand. Aja rek ngaborosakeun gagaduhanana nya hareupeun urang gitu. Eraeun meureun mah. Ai urang karunya urang. 2 kali urang teh itu neng mangintan juga. Muhun cenah. Cicing budak mah beuki tarik ke manehna ge da teh ga ada indungna. Budak awal we nya. Urang ada. Kieu we saeutik bari nareng-nareng da kita. Kitu we nya geus sare kitu. Budak teh genyol nyusu. Pepe ieu. Da urang ge hayang tenang nya. Naik bus teh. Nah, saya teh kagak dengan budak. Nyusu na budak teh. Pas ditempo gitu budak teh ngelaungkeun ka urang. Ngelaungkeun ka urang teh. Anjing jadi lucu gitu nya untuk makan ka eta. Tuh we ngelaungkeun budak. Eta budak euy jual melotot ka urang. Melotot ka. Jual cekal susu indung teh. Apa dia ngaraosan? Anjing ngomong kata orang. Aduh, dongeng ya etanya. Aya deui hiji deui. Cikan. Sarua di jero beus. Cikan atuh mah. Sarua di jero beus. Rame ya. Sarua awewe siga nama keur meuleus beuteung. Urang pang tukangna harita mah. Ada can boga kendaraan urang kan beus wae harita. Oh, kemana-mana teh. Kamana-mana kan beus. Di tukang udah dicing kieu we dicing. Di tengah-tengah ya di tengah. Awewe. Lalu bus, namanya dan semacam bus pariwisata lah gitunya. Wah, hondengan. Hondengan lain bus pariwisata tapi HD bus mah aya hondengan gitu. Guruna mules beuteung.
geus betul kuat gitu. Yang bari api-api nyerelekeun horde padahal gitu. Jeung syek. Kadenge gitu teh. Kalau udah mules teh geus ditutupkeun horde bukakeun deui. Syek. Tuh we eta mosa-mosa kitu meureunna bari hitu make teu kadenge. Jadi syek gitu. Ya tahu. Kok pas nunggu sabaraha kalina lah. Pas syek gitu. Nyelongkung di tukang urang atuh. Kamu kene. Merhatikeun di bibit sukses saya di oke. Untuk teteh kadang mau kene. Baik, itu tadi. Ayam. Aduh. Kenapa dongeng boy? Eta anu mau dongeng seruan itu teh gini. Anya naon? Sejarah naon? Sejarah naon? Sejarah naon? Carek dut naon geuningan? Cicak pangdut. Cicak Cibaduyut pangdut. Tah sarua teh gini. Sarua. Kumaha? Sarua ya mah make aham. Oh. Make aham keur tahlil, orarium gitu syukuran gitu. Orangnya bapak-bapak yang gitu era di bari aham. Ngan gitu tuh telah jod dut. Jadi anjing Cicak Cibaduyut. Aing dut. Oba cerita itu Pak. Ciga deui atuh. Orang bule Pak. Lamun ngadenge hidup terus Nah, teuing sok pecakan. cigaan. Pecakan lamun urang gitu. Tut. Kadenge ku orang bule. Good. Bagus. Pasti gitu. Di heula di Bali. Oh, fungsi ka Bali? Saha? Amang fungsi ka Bali? Kungsi mah lila tuh di Bali lah. Kenal? Hah? Bali indung 8 bulan. Lila orang di Bali. Ya biasa di Dawe. Lumpangan dia di Pantai Kute. Anjing. Mana jawab Kute? Kute. Eta lu ngene sirah. Eta kutu. Kute teh nyaho. Eta kan lumpang. Kieu. Aya urang bule. Nih kan bule ya. Wah, harian. Ya. Bisa we. Halo. Yes. Hai. Walk together, Hai. berjalan bersama. Hai. Ya, Aing kali bahasa Inggris mah pancina ge gampang. Di kaleng set leuleumpangan we kieu. Di pantai leumpang. Urang keur habet teu ngarita ge asup angin. Da perjalanan lila atuh. Yo. Dut urang gitu. Nah bener atuh mah. Wow, cepet. Good. Cepet tadi. Good. Ini anjing udah sepeun cepet. Jauh-jauhan aing udah sebetulnya ge. Tapi ka modal gitu lo enggak komplain. Udah booking mah teh apa. Terus sugan bau kumaha gitu nya. Teu mana nang hari. Sejarah di Leumpang urang. Dut. Good. Tuh we gitu. Wah, mulus beuteung brot. Good. Terus kan. Aing ge pengen ka 30 kali. Aya atuh gitu. Untung teu rabek di celana. Nah. Ayo teh, tuluy ya orang gitu dah. Tekan hal betul. Tengok ka sabar puluh kali kata gitu. Tawarang gitu ke genah-genah. Dut jo dicecak suku urang. Naon teh? Jorok modal. Goblok. Bisa ngomong Sunda cai teh bulan. Itu di kampung. Urang penasaran. Jadi Mister yang benar dari mana jadi bule? Cenderung sana sekarang aku seorang Garut. Kan ieu we cenah kieu cenah bilang. Aduh cenah Asep. Man sok dikata Asep bule. Anjing aing tipu euy. Emang bener bodas. Gitu. Loba dongeng mah euy urang mah. Kalau ingat ngapeula. Ngena Syuli. Eta nu alus mah nu hareupeun mitoha ningan. Hareupeun mitoha Nu surprise. Sarua dongeng hitut keneh eta oge. Oh nya. Udah loba atuh dongeng hitut teh nya. Loba atuh. Cigaan kumaha. Eta urang nu geunah jeuring mah euy. Benar eta.
Tapi gak acan lagi sayang siri ngedeng-ngedongeng eta mah. Acan, kalah. Aduh. Eta dongeng lu. Salakina. Lain salah kabogo. Salakina lah ke Bogorna. Kabogo cenah kieu cek kabogo teh. Mere surprise. Sayang, ayo kita ke rumah aku, cenah ngomong. Heeh. Ke rumah aku akan kasih surprise. Aduh, surprise. Awan dia ada sumringah di bawah kayak mana nya kayak mah laki. Sayang, di lawang pantau desa belum surprise, tutup dulu matanya. Aduh. Tutup, ya dah. Aduh, bawah digendeng ke tengah imah. Aduh, pas pertama imah, wah yang menjus, yang bobos. Aduh, salah teh. Tapi era, api-api bayang minum. Pengen cai, abi haus. Oh, nyatu antosan. Jengkang ada dapur. Dut. Dek, udah siap cenah sama surprise-nya. Aduh tak acan. Abi haus deui cenah. Aduh, neng geus buyur teh. Nya haus. Oh nya terus saya. Dapur. Mohon. Mau kasih. Itu kuat. Jus deh itu. Awalnya teh jus deh itu. Baik, deui. Si lalaki nanti. Iya, itu cai teh. Mau udah haus enggak? Oke, siap atunya surprise. Barang dibuka, nya sih udah lama tuh. Kenapa nama teh dibuka? Kok lerawas si goreng harupun atuh mitohan. Calon. Calon itu kan pergi. Eta langsung bapak. Aduh. Anu kalau tak lakina ngomongna tuh campur jeung ambek. Lain tos lami tos warna. Allah gak ada di bareng kuat. Matakan ngaran-ngaran hidup mah urang di kudu tarapti nyawa ge henteu dosa. Hitut mah teu dosa. Ngan era. Wadah. Pokoknya urang di dinya lamun itu. Wadahan yang foto. Wadah. Jeung dicowan. Sumun botol. Dut. Kekepset. Nah, pageuhan. Tenen di suhu ruangan. Tenen di suhu ruangan. Jarak 2 poe buka. Nanti di dalam botol itu akan ada butiran-butiran yang kecil. Molekul jadi berbentuk butiran warna kuning. Bisa jadi kaolina. Kamu leungkeun perut ke pingsan rudinya kayak adut. Ai sugana ditantang teh nyumput titna. Masih horeng urang ada kaulina. Aduh. Kacipta lamun kudu kitu mayarnya. Sok bayangkeun. Oh, malam urang setan halus. Gede. Itu bisa kasawin itu. Itu bisa kana. Aya bahan anu dagang karesek di mana-mana. Aku udah berani. Lamun secara bahasa Indonesia mah ya tanda baca. Oh, tanda baca. Kumaha gitu? Aya tanda seru, tanda titik, koma jeung tanda tanya. Nah, bisa. Lamun tanda seru, dut. Tanda seru. Tanda seru. Eta teh. Tanda seru. Lamun dut, tanda tanya. Ada titik. Titik dut. Lain ikut main itu teh dulu, saya ngerti. Jika koma. Dut. Titik. Lamun itu 2 kali, koma jeung titik, dut. Lamun dihijikeun sampai.
seru katanya. Tanda seru. Dut. Duit. Anjing kabar wae. Bebas. Gabut banyak kabar wae. Gara-gara si kolorna teh lah. Kolorna. Naon kolorna? Penyakit corona. Oh, corona lain kolorna. No gelis atasan kosan ngajen tuli buruan Neng atuh neng injem anduk akang jibruk batik kahujanan Neng atuh neng ka dieu tangkep akang tiris kabulusan